wargi sadaya manga urang teraskeun para mitra sadaya carios nyambung judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-30. Para mitra anu mulia manga urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta Si Gombrang sami-sami ngabandungan harita teh memang ai carios kadugalan mah kieu para mitra. Urusan kadugalan nu digugulukeun mah terus bapana memusuhan, bapana nepi ka tiwas cenah akibat tarung, anakna ngakalakeun. Kitu sareng kitu saresna moal seep-seep para wargi dongeng teh kitu. Da anakna tuluy ngakalakeun tuluy anak jeung anak pada beneng gitu. Riributan atau ngagugulukeun kadugalan mawi para wargi moal aya tungtung. Nah, nyaeta ngagugulukeun model nu kieu mah. Mending urang ngagugulukeun teh kahadean tolabul ilmi dina widang anu keur aya anu mangfaatna seueur mangfaatna pikeun dunya rawuh akhirat. Gira mangga di widang eta mah aduh, urang nyar ilmu teh susun soson cenah kitu para wargi. Sing suhud dina nggoning nyiar ilmu soson-soson atuh cenah napakuranana kitu. Mangga gira mangga insyaallah para mitra hasil namun cekil dieu di dunya karaos di akhirat. Namun upami masalah-masalah kadugalan wah eta tuluy we amalah mah beuki namahan musuh beuki namahan wah di ditu di dia musuh ceuk paribasana nu kuat cenah bisa menang tapi nu ripuh tetep daya nu kuat nu langkung kuat manging Allah katanya. Janten dina hal ieu mah model carios kadugalan dina Si Gombrang ieu mah aya tungtungna para wargi teh ira cenah tamatna mangga urang teraskeun. Bintaro jeung Jakaburak kuat nepi ka ting rarenjang ku kituna jeleng manehna Jakaburak luncat ka hareupeun Santika. Dulur, nah bener Andika teh turunan Si Gombrang atawa anakna Si Gombrang? Bener. Rek naon Andika anu pipilueun segala? Harita teh para wargi cek Santika tenangna. Kade ulah salah euy. Kula bang naluncat ka hareupeun Andika lain pipilueun kana soal nu cikeneh kajadian. Tapi kula rek nanyakeun leuwih jelas, naha bener Andika teh anak Si Gombrang? Jajar Jakaburak netep seukeut ka Santika. Lamun kanyataanna bener rek naon Andika? Oh, aduh ya. Dengekeun ku anjeun sia Santika kula luntat ti lembur tayalian rek nepungan nu nala Si Gombrang. Ari nu jadi perkara bohongan Si Gombrang geus wani mateni bapa kula nu katelah kubang karang. Da ayeuna aya Andika anu ngaku anak Si Gombrang. Atuh kabeneran pur kuntul kari tunggul largaga kari tunggak. Leungit bangsat aya paling eueuh bapana aya anakna dor geura sangareupannya kula si Jakaburak. Teraha anak si kumbang karang jawara ti Gunung Jongrang. Ulah majar kula telenges mun dina waktu 4 menit nyawa Andika baris ngalayang. Raga paturai jeung nyawa. Cek Jakaburak geus sayaga diri. Samalah kasalahan jeung dewek lain sakali. Tapi 2 kali kahiji tadi mumul ngelehan, kadua tetela Andika anak Si Gombrang. Ari Si Gombrang musuh bapa dewek, nu modar ku Si Gombrang, taina rek balitungan je. Tembal Bintaro oge nyarita. Santika sakedapan terus ngahuleng tapi ku sabab musuhna geus tatan-tatan, pikeun nyangkalak dirina nya Santika tulus ngajaga diri. Santika, geura tadah jurus kula ye. Saterusna 2 jelema ting salebrut narajang ka Santika. Santika cingceng ngabagi paneuteup ku 2 jalma nu ditilik-tilik. Tina tingkatan elmuna memang mibana ilmu nu teu bisa dilelewodehkeun. Jaga gempuran dewek ye, corelat sabrut Bintaro geus muka serangan jurusna. Jeleng gilek Santika langsung ngagajeleng. Bari terus ngagilekeun awak ku sabab katempo Jakaburak rek ngetig awakna. Barang gajeleng plos ketigan leungeun Jakaburak ngeplos ngahakan angin. Nah, geuning jurus dapat 3 jurus ngagebah hayam eta mah. Santika mah panas nu jadi lawan. Alak-alak cuma baka sia dibebekeun tah carehan teh ku aing sia setan. Pek wae tulin kalah ku kubuk era ku kumis mending jadi siga heuli jarong gerinya. Setan sia. Dibencarkeun bawa tok sia ku aing tadah yeuh. Corelat sabrut Bintaro langsung ngebuskeun peureub dina jurus Orainoto. Tapi Santika teh cicingeun barang leungeun Bintaro rek ngotog dada. Sakilat Santika ngajengkangkeun awak ngajadikeun peureub Bintaro teu nepi kana sasaran.
kitu nate gerwal perep Bintaro harita benang kacerek kuramo leungeun Santika. Tuli dicentok di papag ku tunjelan tuur. Bintaro ngahanyu beteungna jeung dada meuni asa seueur tapi mabuk. Sabot Santika masih keneh nyekel leungeun Bintaro. Sakilat Jakaburak ngabuskeun dampal suku ngarah kana beungeut Santika tapi orok kaya Santika waspada. Sakilat awak Bintaro dijeblageun anu pamustunganana tajongan suku Jakaburak jadi ngahanca beungeut Bintaro. Sak cekuk aduh. Cengkang Bintaro harita ngajengkang para wargi sadaya. Aduh, hampura Bintaro, aduh lain dihaja euy. Ieu bawa kudu dibencarkeun huluna ye. Cek Jakaburak bari serepet Jakaburak mesat bedog panjang. Nyabut si ih geuning euy Jakaburak. Si geuninganan karan nyabut si cecolek apu naon teh atuh. Dor bisi hayang ngasaan kulit jeung daging kuring manu hipu. Cek Santika langsung maut ite kulung barang Jakaburak nempo pakarang Santika. Jakaburak seuring ngalengak. Pakarang kitu dipake ngalawan pakarang dewek. Bedog sakieu panjangna dilawan ku rokrak Ulawa kabogang gehana bedog anjeun bisa nalukeun pakarang kuring dor geradukeun. Santika terus malangkeun ite kulung. Bintaro sanggeus nyaho kumaha wewesen Santika gentak Bintaro hudang. Bari langsung Bintaro nyabut bedog serepet Bintaro nyabut bedog. Akhirna boh Jakaburak boh Bintaro pada nyarabut bedog. Kurilap semerut dua bedog geus rek ngancam Santika. Tapi Santika teu gugup ku kituna jelenglep Santika ngalalep bari ngabendung dua bedog ku takisan iteukna. Hiu gurilap trak dua bedog beunang ka bendung ku takisan iteukna. Samalah di luar dugaan Jakaburak jeung Bintaro. Satu tas iteuk bisa ngagagalkeun kadua bedogna. Santika langsung ngabuskeun tengeulan iteukna ka masing-masing lawanan. Hiu kolebat cebet iteuk ngahanca tarang Bintaro atuh puguh we. Bintaro ngoceak sapada harita samalah Jakaburak teu luput tina sasaran iteuk Santika. Kolebat ceak cebet palipisan Jakaburak kagebung ku iteuk Santika. Sedengkeun bedog nu jadi anelan Jakaburak lapur teu bisa nada gempuran iteuk Santika. Dua jalma ting garoak bari langsung ting jarengkang. Kadabut cengkang juralit blak dua jalma teh. Bintaro jeung Jakaburak teu bisa ngabendung gempuran iteuk. Akhirna duanana kapaksa nyium taneuh. Jakaburak nyengir sabab palipisan asa ditotong ku beusi bae. Sedengkeun Bintaro matarang namni asa bencar. Bintaro jeung Jakaburak silih reret duanana geus teu untupan maju. Akhirna jung duanana narangtung haok nyentak. Wah, Santika, dewek ayeuna rumah saeleh euy tapi dagoan dina mangsa. Anu utama si ayeuna rasakeun sia. Dua jalma terus lumpat ninggalkeun tempat taruhna. Santika jadi era ku peta sorangan, boro geus siap pikeun mapa gempuran dua jalma ari pek teh kalah kalumpat. Ye, teu uyahan sia kalah kumis we mending ngajaredig jiga hileud jarong. Jiga bebegig ari kabecus lir bangkong korodok. Santika harita seuri saterusna lampah Santika kebat nuju ka lembur bubulak. Nu tadina geus tinini cantini rek terus nepungan Puspita. Kirawan cika sorenakeun Santika geus anjog kaburuan imah Puspita. Puspita nu keur ngadago datangna Santika. Estuning geus teu daek cicing. Jiga hayam keur kumah kartelen bobodoan meuni geus sayanggok tepung. Nya satu tas Puspita nempo rigig nu kasep gentak Puspita lumpat teu sirikna meuni nyeureudeuh. Kang Santika, cenah bari terus ngarangkul ka Santika. Aduh. Oh, ulah kieu nyi masih engkang mah isin. Sok cari heula anggur sia. Naon kieu geuning? Saterusna Santika jeung Puspita ting koloyong ka pipireun imah nu kabeneran di pipireun imah teh aya bangku parantini is Puspita. Gek duanana dariuk roman Puspita teu weleh nguyung jeung bingung. Teu lilapok Santika kedal tumanya. Puspita, aya naon ita tiap engkang dongkap ka dieu benten ditinggalian saperos manaka sesah. Kang Santika kedah kumaha atuh nyari ita Kang. Pun biang kalipun bapa teu oleh narangis wae. Lir ibarat budak leutik nu ditinggalkeun ku kolot-kolotna. Nah atuh aya kajentena naonnya nu tos tumiba ka diri abdi teh. Sareng deui Kang Santika diri abdi teh teu oleh diudag-udag ku rasa kasieun Kang. Kasieun eta diakibatkeun ku saurang jalma nu jirimna kalimpudan ku sinar beureum. Kumaha atuh nya Kang Santika narah abdi mah kedah dibawa ku eta makhluk teh. Ita
Muga mana salira sing tenang tong bade ngemutkeun hal-hal nu sanes-sanes. Kang Santika abdi manyarios sanes ukur wadul, nanging jelas samalaya gerentes pun biang kalipun bapa. Sejang adeheus ka tuang rama, rek munut dihapunten nanging anjeunna teh kabangluhan ku dua perkawis. Kahiji anjeunna teh katumpakan ku rasa isin, kaduana anjeunna teh kantos sumpah sarengkeun supata ti Guryang Sangkala. Yen lamun lanca-linci luncat mulang udara tina tali gadang, saurna teh tangtos kadua pun biang baris jadi sato. Pangeusi Gunung Karedong kitu Kang Santika. Ceuk Puspita bari terus mihak. Bari terus nginghak dina lahunan Santika. Santika hatena ngemplong ari rasku bieu ngadenge yen Kibogel jeung Sari Puspa rek menta dihampura ka si Gombrang atanapi ka bapana. Para wargi kaum dangu, sakumaha nu kauninga Puspita terus nginghak dina lahunan Santika. Santika hatena ngemplong ari rasku bieu ngadenge yen Kibogel jeung Sari Puspa rek menta dihampura kanu jadi bapana. Laras maksad tuang rama teh ita. Laras pisan Kang Santika nanging kange dua muhun sumuhun kange sepuh-sepuh abdi tangtos muhun tuang rama bakal ngahapunten da saurna anjeunna mah sahe pisan nanging upami dua sepuh abdi saja munut dihapunten ka tuang rama mangka janten kumahanya sepuh abdi tangtos moal tiasa lah kumaha pasti janten keuna supata cenah mun supata teh mah kitu anjeunna keuna ku supata Sangkala atanapi keuna ku supata Guryang Sangkala Kang. Ita di dunya teh aya makhluk hiji oge nu tiasa mapakan kana elmuna Allah. Sing percanteng tuang rama tiasa kena ditulungan. Nu kedah urang teh daya sanes munajat kanu maha kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Nu nyiptakeun sing sakur anu kajantenan dunia ieu. Cacap Santika nyarita kitu ari celeger teh ku Santika kadenge sora gelap meninga celeger. Puspita kuat ngarangkul ka Santika beungeut disusupkeun. Bari hatena terus ratugdag ditu. Keur waktu duanana silih rangkul purisat cahaya ngapurisat ti Jumantara dituturkeun ku nyeorna angin jeung babauna ajag leuweung. Sinar beureum ngaburisat lir anu nangtang kana caritaan Santika. Samalah tekung sililangong di antara Puspita jeung Santika aya sora ti panemahan Guryang Sangkala. Santika, anika maniku wani ku kubuk di hareupeun kula, jeung eta maniku mawani ngarangkul bebene kula. Puspita geus jadi ajangan diri kula pikeun jadi batur hirup dina mangsa nu baris datang Santika. Puspita baris jadi permeswari ki panemahan Guryang Sangkala. Nu bakal ngeusi lambaran kahirupan raanyar. Anika geus eueuh bagian pikeun ngahiji jeung Puspita. Ari sabab geus jadi milik kula, samala Puspita dijadikeun putri pikeun ngageneng kaula. Ceki panemahan Guryang Sangkala. Samemeh andika laksana ka Puspita poe ieu Puspita baris dikawin ku diri kula. Anjeun jelema satengaha siluman jalma nu geus kupur moal bisa ngalawan kana kodrat sareng iradat anu maha kawasa. Wah, ceuk saha kula moal bisa laksana ka Puspita nu geulis. Samalah sabalikna anjeun moal laksana ka Puspita. Geura tenyo ku andika ancaman ti kula. Ceuk Guryang Sangkala. Tuluy ngaluarkeun ajianana atuh teu sawatara waktu. Purinyai kilat ngapurinyai dituturkeun ku sora gelap handaruan samara eta gelap nyamer hiji dahan kalapa nepi karuntuhna. Caka kaki panemahan Guryang Sangkala ngagagap. Katenyo kusia, mangka montong boro awak Anandika sadala cungkiringna gunung bisa hancur ku pangawasa kula. Samalah pikeun dua kolot anjeun Puspita di mana hatena lanca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Pikeun nyemah ka Sang Rumuhun, mangka naon anu bakal kajadian kadua kolot anjeun? Pasti kolot anjeun bakal kena ku supata kula. Bakal jaradi sato pangeusi Gunung Karedong, bakal dijadikeun satu nu pula saladak suluruh ka tengah leuweung, bari nyurungkuy neneangan ka kanan. Ari nu sok sarangkai surungkuy bari teu bisa ngalieuk satu naon, geus pasti bagong atawa babi leuweung. Ku sabab kitu mangka
Di mana hatena lancalinci, geus pasti supata kula bakal jadi. Dah kidu. Ceki panemahan Guryang Sangkala bari terus sering ngagak-gak. Dibarengan ku angin tuluy nyewer. Puspita cerikna beki tarik ngarangkul ka Santika siga nu embung ditinggalkeun. Ita jungjunan engkang bawi raos hate engkang tong teuing janten emutan. Engkang saya gitanaga sareng pikiran pikeun ngabantu ka sasatuang Rama. Ayeuna manaha tiasa engkang nepangan tuang Rama. Duka tukang kumargi kaayaan pun Bapa beki diasa beki benten sifatna katawis jiga murang kali. Samalah seseueurna masa samat bae ka tuang Rama. Sasamat ka pun Bapa. Sumuhun ka tuang Rama Kang. Oh, janten kitunya. Geuna atuh. Ayeuna mah kieu wae. Kumaha upami Puspita dinten ieu ngiring Kangkang, bios pikeun saheulanan Puspita ngiring di bumi engkang. Seueur ieu di ditu mah pangkeng mah demi Allah demi Rasulullah. Engkang sanes bade maksad awon kangge ngenengtremkeun manah salira. Ceuk Santika. Kakara oge Puspita rek nyebut mangga burisat aya sinar nu ngaburisat dituturkeun ku soraki panemahan Guryang Sangkala. Andika moal bisa ngencar ti patempatan Puspita. Tina bisa na ingkah ti dieu ilmu kula baris nutup jalan nurek di sorang ku Santika. Nu mata leuwih hade cicing di imah sorangan. Teu bisa. Andika jalma nu geus ratusan taun setengah siluman. Geus moal bisa nyegah tina karep ti Santika. Tenyo ieu pakarang nu geus jadi milik kula. Cek Santika bari maut itek ulung nu asana rante. Paingan kaula kota tangko teteng si horeng aya dina ceklan sia Santika. Geura balangkeun eta itek, geura balangkeun. Wah, moal bisa. Sabab ieu itek gede pisan manfaatna pikeun kula. Kahiji pikeun ngudag jiwa Andika di mana Puspita dibawa ngambah ka tempat Andika. Kaduana bisa dipake pakarang pikeun nyegah petah pola Andika. Kurang ajar siap. Guryang Sangkala anu teuing kumaha sarana geus bisa ngait itek ceklan Santika. Tapi nya kitu itek Santika kiwari geus bersih, samalah Guryang Sangkala dina narikna itek teh estuning meniti bebergeg. Manehna paramitra ngaluarkeun tanaga. Wah, lesotkeun pakarang rantai kula, coba lesotkeun. Moal bisa. Batan ieu dilesotkeun leuwih hade kula sanggup megatkeun beheung Andika. Nyaeta ku kanu kari jasadna wungkul. Kula sanggup pikeun meruhkeun kegangasan ka nafsu Andika. Nyaeta meruhkeun jelema anu memang kacida pisan ngaruksakna di Gunung Karedong tina ceklan siluman Arya Tumenggung geger jagat teu. Wah, kurang ajar sia. Hade kula dina waktu irek ngelehan. Tapi awas itek jiga nu isuk pageto, kula baris ngayakeun tindakan ka Andika deuleu. Ceki panemahan Guryang Sangkala nu saterusna ngiles teu kadenge deui sorana. Para mitra kaum damu, Santika ngahega kesang atuh teu ngagara jagmaseuhan sakujur awakna. Puspita hidang terus kesang Santika dibersihan samalah jeung disusutan ku tungtung baju. Atuh ayeuna mah kieu we tukang Santikanya kumaha upami salira engkang madap heula ka pun Bapa. Sumun kitu maksad engkang ge. Nah kinten-kinten moana naon kitu tuang Rama? Moal Kang sing percanten. Akhirna Santika jeung Puspita gili gerak nepunganna nyata nepungkeun Santika jeung Kibogel. Duanana tuluy narangtung sanggeus narangtung tuluy nuju ka lawang tepas. Kalacat Puspita ungah dituturkeun ku Santika bari hate teu weleh ratugdag digdug tutunggulan. Kibogel anu keur kusut pipikiranana barang lol nu jadi anak-anak gantawang Kibogel nyentak ka Puspita. Cimra wae Puspita. Nyaho kolot keur loba kapusing piraku. Teu katenyo ha? Kibogel lirnu kasurupan panon buringas neuteup ka Puspita. Puspita reuwas jajantung harita teh teu reureuh motah. Keketegan sok sieun nu jadi bapana kalepasan ngambek Puspita kedal jawaban. Abah, ita teh tos nepangan Kang Santika. Saha? Santika? Urang mana maneh ha? Urang mana? Urang teu kebat kaburu Kibogel teu ku hanteu. Terus ngerangkul awak Puspita atuh Puspita beuki soak jeung reuwas. Abah, ieu kunaon Abah sing eling Abah? Ieu teh Abah, Abah, ieu teh ita Abah. Puspita pakupis nyingkahan leungeun Kibogel nu rek ngerangkul awakna. Kibogel teh tera geus leungit kasadaran dirina salaku nu jadi bapa.
Ita, maneh tong loba rerenjengan jeung si Santika, ha? Nyaho awak maneh geus jadi milik kula. Jadi milik kula, Puspita. Ki Bogel geus poho eta teh darahna sorangan. Ki Durbala barang reka talajak minantuna kitu reuas kacida. Nya dirina kasebut jadugna karaman ari nempo incuna di laku nyaeta harita para mitra sadaya incuna dikitukeun mah teu munasabah tur ku bapana sorangan. Ki Durbala langsung luncat. Bogel, eling sia dewe kasebut saurang jelema anu jahat. Tapi asa teu kitu-kitu teuing sia kasih sari. Sabab eta teh darah dewek lepaskeun sia deuleu. Ceuk Ki Durbala bari jengat jambak buk si Bogel. Tapi edas estuning matak teu kaharti Ki Durbala ku Ki Bogel ditongtak nepi ka Ki Durbala harita teh ngagoang. Wah, montong bibiluan sia. Gampleng pramitra sadaya Ki Durbala harita ditampiling. Cengkang Ki Durbala sakali ngepret langsung rubuh. Ita, gancang maneh ka jero pangking deuleu. Kula geus sono ka awak maneh. Ki Bogel buringas lir ibarat katumpakan iblis. Abah sing eling abah. Ita anu emak, nabat kieu emak. Puspita terus babadug hayang bisa lepas dina rangkulan Ki Bogel sasat nu jadi bapana sorangan. Ari Sari Puspa nu aya di pangkeng pohara leuasna eukeur mah eukeur batin Sari Puspa teh keur gering katamah-tamah ngadenge jeritna sora Puspita. Gentak keluar barang red kebeg Puspita ngagebeg. Kang Bogel, lepaskeun eta teh nanaonan ye? Lepaskeun eta teh anak urang Kang Bogel. Mana anak urang? Mana anak? Ieu mah bebene kula Sari Puspa. Kula geus ngamilik Puspita. Ani katong halangan Sari Puspa. Ku sabab lain mangsana keur ani kadeuleu. Setan bolongkotan sia. Lesotkeun. Antukna Sari Puspa ku sabab geuleuh ku peta pola salakina. Nu teteh larek ngarurujit anakna. Kapaksa Sari Puspa ngagempur ka si Bogel. Tapi naon hartina Sari Puspa ayeuna? Sakujur awakna geus leuleus akibat pagawean guriang sangkala. Sarta sameme Sari Puspa nibatkeun tenggelan Ki Bogel leuwih teulan nejek awak Sari Puspa. Hah? Kurang ajar sia kala saruana deuleu. Syak cedak. Aduh, Sari Puspa ngajerit awakna ngajengkang teu bisa hudang deui. Sedengkeun Puspita tuluy diseret ku si Bogel. Ayo, geura laksanakeun ka hayang kaula. Laksanakeun. Sing eling apa? Najis apa? Tapi teu bisa kumaha Puspita tuluy diseret ku Ki Bogel nu maksudna rek dibawa ka jero pangkeng harita teh. Santika nu aya di luar tengah imah ngarasa kaget ku ngadenge tinggarwak jeung pating jererit, komo sanggeus ngadenge jeritna Puspita. Aya naon nu kaalaman ku Puspita? Buah-buah ieu kalakuan guriang sangkala nu nitis ka bapana Puspita. Kurang ajar sia. Cek Santika saterusna cengkat kebat ngadobrak panto ka tengah imah. Corela jeleng seak brah. Panto imah rebah jeleng Santika luncat. Red kakenca red kakatuhu. Sumber sora datang nati pangkeng Puspita. Abah, sing eling abah nanaonan atuh. Kang Santika tulungan Kang. Puspita harita menta tulung sakilat Santika najong panto pangkeng Puspita. Barang red seater Puspita keur digugulung ku Ki Bogel sasat bapana sorangan. Kurang ajar iblis ya. Dilaksana ku jalan kasar, nitih ku jalan lemes, awas ya. Jeleng Santika luncat. Geus teu rumegag deui puuk Ki Bogel diangkat tuluy dijungjungkeun semu hampangeunaker. Geus kitu hiuk peleuwer awak Ki Bogel dibalangkeun. Kedebut Ki Bogel awakna ngakedebut di luareun imah. Korediat Ki Bogel ngorediat deui panon beuki buringas. Setan sia. Keluar sia Santika. Ayeuna waktuna keur urang ngadu jiwa deuleu. Ceuk Ki Bogel. Santika satu tas mantuan Puspita gentak Santika luncat nyang hareup ka Ki Bogel. Corelat kalayang celegedeg tangtungan Santika geus mancuh dina dedeg pangadeg dina adeg kuda-kuda. Kuring lain tarung jeung Ki Bogel. Bapana Puspita tapi kuring tarung ngalawan kajirim nu ngancik jeung nitis kana awak Ki Bogel. Dor, kiwari geura pejahkeun dada kenca katuh si Santika. Wah, setan rasakeun sia. Jeleng harita corelat hiup pereup Ki Bogel mata rek ngadagor beungeut Santika. Santika rikat luncat pros bereup Ki Bogel ukur ngahancat tempat kosong. Alak-alak cuma bagas ya. Rasakeun ye gobang sakti mustika raja nu bakal ngancurkeun awak adika Santika. Serepet harita Ki Bogel langsung mesat gobang sakti mustika raja.
Tapi Santika oge estuning tetap tenang. Samalah Santika boga keyakinan Gobang Sakti Mustika Raja moal mampu dipake ngalawan itek wulung gagaman Guryang Sangkala. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga Santika estuning tetap tenang. Samalah Santika boga keyakinan Gobang Sakti Mustika Raja moal mampu dipake ngalawan itek wulung gagaman Guryang Sangkala. Gobang Sakti Mustika Raja baris taluk ku ye itek wulung. Hiu korebat. Suara Gobang kuat kanga hiu. Para mitra lir ibarat suara panggal. Awahing ku tarik-tarikna Santika terus mapag datang na Gobang. Kajadian estuning mata kaget satu tas Gobang kena. Kut haritat itek wulung Santika dadak sakala Gobang Sakti potong jadi dua. Hiu beretrak lu Gobang Sakti Mustika Raja potong katakis ku itek wulung. Yah, jahat si Gobang dewek potong. Awas ya. Potongan Gobang langsung disamarkeun kan awak Santika, tapi Santika gentak mapag deui ku itek. Corelat, beretrak pikeun kasakitu kalina Gobang geus taya naon-naon deui. Iwa perahna wungkul. Kibogel molotot Gobang potong merek-plekan. Sabot Kibogel keur ngahulang Santika teu ngantep kasempetan langsung ngakebot awak Kibogel ku itek. Jabrod itek nengel kana sirah Kibogel. Aduh! Cengkang Kibogel langsung namru sabab itek lain sa itek-itekna lain itek samanea. Kibogel teu bisa hojah. Sanggeus kitu mah teu bisa hojah Santika ngagorobok ka Puspita. Puspita, engah nyenak cai urang budak ku cai herang. Sok engah. Cek Santika. Puspita teu baha gentak nyokot cai terus dipasrahkeun ka Santika. Sanggeus cai ditampanan terus cai diparancahan ku Santika. Rasakeun sia. Cek Santika semur sakujur awak Kibogel di banjur ku cai. Kocak aya sorati jomantara anu dituturkeun ku meledugna haseup ipis nu kaluar tina jirim Kibogel. Si oreng sinar beureum nu ngalimpudan jirim ki Panembahan Guryang Sangkala geus nitis harita ka Kibogel. Guryang Sangkala memeh ngiles turuy nyarita heula. Wah, Santika, poe ieu kula teu hasil ngamangsa Puspita. Kusabab kaburu kapangi ku awak Andika. Tapi dago dina mangsa nu baris datang. Samalah wayahna dua kolotna Puspita poe kena jirimna bakal robah jadi bagong kajajaden. Tetela caritaan Panembahan Guryang Sangkala lain bohong. Sakilat jirim Kibogel Ratu Sari Puspa Kidur Bala salin jinis jara di bagong leuweung iwal Puspita nu teu keuna ku caritaan Guryang Sangkala. Bagongnya kajajaden Sari Puspa terus nyuluduk bari temong tina sela-sela panon aya cai nu nyurucun. Si horeng si mana horeng jejeroan hate eta bagong ngajerit ku nasib nu tumiba ka dirina. Puspita anaking. Nah mah jadi kieu, ampun Gusti, ampun kudu kumaha atuh carana pikeun leupas tina ieu bangbalu sareng supata ti Guryang Sangkala. Sari Puspa ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Tapi anu tembus kaluar mah iwati sora segerok bagong. Pon kitu deui Kibogel katut Durbala pada ngalumbar cimata. Bagong kajajaden Kibogel sugrak segerok pon kitu deui bagong kajajaden Ki Durbala sugrak segerok. Aduh Santika tulungan, ampun Santika. Kula minta hampura tepikeun ka bapa hidup Kang Karta, hampura gitu. Samalah tulungan awak kula malartong jadi bagong, ieu kasalahan kula. Cek Kibogel hatena nyarita ka Santika. Tapi anu kadenge mah ukur segerak-segerok we para mitra. Teu kasawang kumaha koceak dengekna ceritna Puspita. Nu langsung awakna kapiuhan balas ketekuat nahan goncangan hate. Lo kontan harita keneh kapidara. Sedang bagong kajajaden jemaah Kibogel Sari Puspa Durbala. Terus lumpat ibarat aya nu ngagebahkeun. Lumpat eta tilu bagong bangblas ka Gunung Karedong. Santika bingung kudu kumaha carana jeung nulungan tilu jalma kolotna Puspita. Pamustungan sakabe panggesi lembur bubulak daratang nanyakeun ngeunaan aya kajadian naon. Samalah salah saurang jalma kolot eta lembur bubulak nu katelah paolot pakeda tumanya. Hai na aya naon ieu teh gisilah, ceuk paolot lembur. Kieu paolot ieu sadayana nu sami hadir di ieu tempat. Ceuk Santika bari barabat nyaritakeun sakabeh kajadian nu tumiba ka kulawarga Kibogel katut Durbala.
jeung Sari Puspa nyata indungna Puspita. Tamat Santika nyaritakeun perkara nu tumiba kadua kolotna Puspita, pok Santika mungkas caritanana. Tah kitu Pak, janten Ki Bogel miwah Ki Durbala katut biangna Puspita aranjeuna jaranten Bagong keuna ku Supata Ki Panemahan Guriang Sangkala. Kitu ceuk Santika, uluh karunya teuing. Dedeh teuing arotos kumaha atuh pikeun nulungan nasib ieu nu keuna ku si Ki Bogel. Sanaosnya anjeunna jahat tapi da tos babalik pikir. Hawa tos teuing Nyi Puspita. Ari tos kieu naha bade kumaha ieu putrana? Pikeun samentawis waktos Puspita bade dicana ka lemur abdi. Nyata ka lemur dukuh kitu ge sadayana percanten ka diri abdi. Nanging da abdi mah ge moal disasaha tangtos itu pun biang nyaeta aya di lembur gintung. Nya tibatan kasiksa di dieu nyalira mah aya saena dicana ku salira Aden. Nanging para nenek itu panginten diusahakeun mah kedah sepuh-sepuhna teh. Tangtos tos janten kewajiban jisim abdi miwah sepuh-sepuh abdi. Tatu ayeuna mah abdi miwah Puspita bade amitan wae heula. Panginten sakali-kali abdi ngalongokan ka dieu ka ieu tempat. Mangga Aden mangga. Mangga mugia singesenga rahmat salamet. Geus kitu mah sanggeus Santika nitipkeun imah Ki Bogel. Kapa olot Santika terus ngabeyeng Puspita dibawa pinah ka lemurna nu matuh di lembur duku. Para mitra sadaya gancangna carita. Santika geus anyog ka lemur duku Ningsih jeung si Gomrang. Barang ret nempos Santika datang tur dibarengan ku saurang wanoja. Nu kacida pisan geulisna pohara kagetna pikeun dua kolot Santika. Teu lila pok Ningsih kedal tumanya teu luput tina rasa kaget. Saha eta teh Santika geuning? Bet siga anu keur ngaranapan goncang jiwa. Saha cing bejakeun atuh ka emas saha teh? Ningsih netep seukeut kana Puspita anu can sadar kana kaayaan dirina. Santika can wakane malan tapi kebat ka jero mernahkeun heula Puspita. Di pangkengna si Gomrang jeung Ningsih silih reret teu lila pok si Gomrang kedah carita. Nurutkeun hade kakak mah. Anak maneh Ningsih moal salah jeung wanoja nu kungsi dicaritakeun ka urang euy. Tapi teh lah paingan Santika nepi ka geksor ka urang deh sangka diijinan tak atuh bener wanoja we cawadeunana. Geulis bawana ngajadi endah bawa ti kudrat estuning lain gelis kaulinan atuh. Enah pedah make pulas. Keuna we yo. Tapi kitang kumaha manehna we akang malah asa tong wani ngalangar agama we jeung dari agama kitu. Nu penting mah sarua beragama, sarua agama Islam, kitu cek si Gomrang. Tapi najan kitu ge Kang Karta, apan sidik tur jelas eta wanoja teh anak si Bogel musuh urang. Ningsih siga nyukurang panuju. Nyare kecek lahir mah basa waktu ka tukang Ningsih lir anu nya tujuan ka Santika. Tapi kiwari bet sulaya tina harapan Santika. Ngan tetela si Gomrang salakina estuning pinuh harita teh ku sifat-sifat anu memang hampurana. Tepisan ngabedakeun anak saha nu penting mah cenah eta teh budak bener tur bageur eto atuh pon kitu deui manehna teh bener-bener pinuh rasa tumarima meureun mana kitu ge geus takdirna ti Nu Maha Kawasa anakna kudu hahadean jeung anak musuhna. Ningsih ai keur akang mah yo perkara eta wanoja anak si Boge jeung lainna terjadi masalah pikeun akang manu penting mah ulah mawa ka cemaran di lingkungan lemur dukuh umumna. Atuh khususna mah di imah urang tak kitu sakitu. Ayeuna mun akang tegas ka anak ngahalang-halang kana niatna, niat teh hade nya teh hayang ngabobuhkeun deui akang jeung si Bogel. Ulah tepi ka mumusuhan tuluy. Keur akang mah ayeuna eta wanoja nepi ka prung kawin jeung Santika bagja nu aya. Naon sabab heueur di antara mumusuhan teh. Saurana we geus jadi besan mah bakal timbul duduluran. Si Gomrang ngajentrekeun ka Ningsih nu tetep kuraweud baeud. Nya tu ari kitu mah teh janten pamengan kangan eta we hate abdi mah tetep nyeri ku talajak ngaran si Bogel teh. Kahiji ngabaruntakeun rumah tangga atuh kadituna abdi mah meh-mehan jadi nafsu sato si Bogel we nu jadi anak dibalangkeun kaditu deui. Kadua kolot abdi nepi ka kahanteuna jiwana dibinasa ku si Bogel. Rek teh nyeri palebah manana geura Kang? Ningsih maedo ka salakina.
siga merang garo-garo teu ateul dirina ge bingung ari geus disedakeun ka palebahdinya nama da memang aya benerna memang si boga teh jelema telenges ngagugu ka pamajikan kumaha anak ngagugu ka anak kumaha nu jadi pamajikan teu lilapok nyambung deui carita kuning sih ceuk akang ge ari nu geus mah geus we atuh mun urang tetep ngukut kabingung ngunak-unak wae ka nyeri batin belikan punungan teu kaopan moal manggih baraya atawa manggih dulur jeung mun urang ngukut we lampah nu geus kajadian baheula atuh meureunna dunya teh teu boleh rame we ku jalma-jalma teu daek silih hampura sabab naon timbulna duduluran teh kahiji kudu daek silih hampura bari karana bener kadua teu kaopan teu balikan kitu dikitukeun mah Ningsih teh para mitra ngaharuh da memang nya lebah dinya nama kaharti ku Ningsih oge tapi nya eta lamaran kahirupan nu pinuh kasedih teh teu boleh kumalangkang sedeng Santika terus ngubar ngaber Puspita samalah dikompres sagala lila-lila mah Puspita beunta red kasisi red kagigir luput teu apal barang red kagigireuna beh katuhu Kang Santika aya di mana abdi teh Kang? Puspita ngarangkul kana punuk Santika harita teh. Oh Puspita, muga tong teuing seueur emutan ita, ieu tos aya di rorompok engkang ita. Temal Santika bari teu waleh ngusapaan buuk Puspita nu seungit angin-anginan, seungit ngadalingding. Aduh kumaha panginten dua sepuh abdi Kang? Pimanangeun teuing benduna ka abdi Kang, komo saupami kadua sepuh engkang tos terangeun yen abdi putra Ki Bogel sasat musuh satru kabuyutan Tuang Rama Kang Santika bet bingung sareng sesah Kang abdi Kang na kedah kumaha sareng kedah kasaha abdi nyalindungkeun hirup kolot geus kitu buktina biheung diri abdi tiasa nyalametkeun anu jadi kolot pikeun kasakitu kalina Puspita terus nginghak ceuri kalir anu kanyanyerian dada Santika cipruk ku Cimata Puspita nu teu woleh terus murubut ari rasku nasib dirina ayeuna kaum dangu geus hese pikeun ngagamarkeun ku carita kasedih jiwa Puspita dirina ibarat di tengah jalan kaditu gurawes kadieu jungkrang rek nuruskeun da puguh hese ari mundur sarua bakal panggih jeung ajal sasat dirina kudu usaha pikeun neangan atawa maluruh dua kolotna nu jelas geus jadi salin rupa jadi bogong-bagong kajajaden teu lilapok Santika ngalahir Puspita perkara ita aya di tempat engkang teu kedah aya sangkian yen dua kolot engkang baris ngewaeun sing percanten ita moal ita samalih sawangsulna manah salira na mugi naha sawangsulna naha salira mugia tong diancikan ku rasa dengki rasa era rasa tumarumpang anggap ye bumi ku anjeun hada aya engkang sanos leres urang tacan katalian ku usikum pertikahan atuh teu sawios asa ulang-ulah ngarempak papagon anu tos ditangtoskeun ari tos ita bade kumaha ti dinten ieu tug dugi ka dinten anu bakal datang cing bade kumaha panginten bakal sesah di bumi ukur nyalira jabat teras-terasan kaancam ku si Guriang Sangkala ari di dieu mah panginten bakal aman saorana Abah Karta jeung engkang moal melaan
Kitu cek Santika. Estuning dedeh pisan ka Puspita dina ngaregregeun hate buah hatena. Puspita nginghak beuki kerep. Yen tetela dirina henteu no gencang hirup panggih jeung Santika sakitu jelas. Dirina anak musuh bapana. Tapi tetela Santika hiji jajaka anu teu manang itu ieu. Atuh para mitra kasep lain ukur beungeut na wungkul Raspati lain dirina wungkul, tapi tembus kana jero hate. Estuning kasep ka hate-hatena jeung rengkak paripolahna. Kang Santika, ti dinten ieu ita estuning ageng pisan kahutangan budi ku akang. Kadedeh kanya asal lira engkang estuning langkung ti bates kedah naon atuh nu ku abdi dispasrahkeun ka salira engkang. Nu bersih wening ati, iwati awak sakujur anu ku abdi dipibana kitu ge ari kaange ku salira Kang Santika. Ita jungjunan. Mugi tong nyarios kitu atuda. Sakedahna ari jalmi mah kedah silih tulungan. Mun pareng eta jalmina kersa ditulungan, tulung tinulungan asal ulah ditungtungan ku mentung. Tang tinulungan asa ulah aya pamenta, rek jeung saha deui jalma silih tulungan. Teu lila jo Ningsih najan hate tetep katumpakan ku rasa ngewa ka si Bogel, tapi Ningsih ngusahakeun malar bisa ngahijikeun diri jeung hate nu jadi anak. Teu lila sanggeus Ningsih aya di jero pangkeng Santika pok nyarita kieu. Santika, ieu non teh sina kaditu sina atuh sok dalahar heula. Merencan kararaba naon-naon karunya karasaku emak Nyimas. Keutong boga hate tumarumpang salila Nyimas aya di ieu. Bang baluh kalbu di dieu heulanya. Pokona mah yeuh tenangkeun kalbu, bisi rek cairek bebersih menta dianteur ka Santika. Tapi engke mah moal ku Santika meureun mun geus bi emeh datang mah nya. Sok atuh kadinya, cek Ningsih atuh minangka. Harita teh ngabagiakeun ka jiwa Puspita. Sedeng satu tas Ningsih kaluar di pangkeng pok Santika kedal ucap. Tuh geuning kitu kasauran pun biange ita. Janten teu kedah bingung sareng sesah ayeuna mah tenangkeun heula emutan. Muga tong seueur emutan anu lain-lain perkara dua sepuh ita keun engkang bakal ngusahakeun. Ayeuna engkang permisi seja ngabadamikeun perkara tuang rama kali tuang ibu, kapun bapa kedah kumaha carana jeung katangtuanana dina ngoning nyalametkeun tuang rama Ki Bogel kali tuang ibu Ambusari Puspa. Cek Santika bari celengok nyium tarang Puspita, nyium kadedeh lain nyium megeterna birahi. Sanggeus Puspita ungeuk Santika terus kaluar ngajugjug ka hareupeun si Gomrang. Sedengkeun Puspita terus ngagoledag ngedeng awahing ku capek teu karasa reup Puspita peureum nepi ka sarena. Santika sanggeus ngariung jeung si Gomrang gek Santika diuk teu lila kedah carita. Abah mugi 1000 teu janten bendu salaksa teu janten duka. Rehna jisim abdi henteu wawartos heula ti anggana yen bade nyanak Puspita ka dieu. Nanging parandene kitu ayeuna mah lalakon sejadi dugikeun ka abah miwah ambu. Cek Santika bari tuluy ngaguar kajadian ngeunaan nasib dua kolot Puspita nu keuna ku Supata Guriang sangkala. Kolot Puspita jari di bagong kajajaden poeta keneh tilu bagong kajajaden guguruk bukan. Nyaeta terus ka guru nyeluduk ka luhur gunung, ka Gunung Karedong. Tamat Santika ngaguar lalakon dipungkas kulisan kieu. Tak kitu bah, ambu kajanten anu tumiba ka sepuh-sepuh Puspita teh. Ayeuna pemi Puspita henteu dijait nasibna ku abdi. Salaku puntanganeun manehanana bade kusaha. Atuh upami lieur kieu upami eta kajadian keuna ku kulawarga urang. Abdi pangawakan istri hatos namanya nu teu sagala tiasa kadua sepuh keuna ku Supata. Na bade kumaha cing Pak? Abah, upami kajadian itu tumiba ka urang, cek Santika neuteup kadua kolot. Ningsih rumahu caritaan Santika jelas lain pilawaneun dirina. Kusabab memang kaharti mun kajadian kitu keuna ka kulawargana, bakal kumaha sedih perihna nu jadi anak. Teu lila si Gomrang pok kedah carita. Jadi benernya eta bapana saha Puspita teh sameme jara dibegu teh kungsi rek minta hampura ka abah. Samalah tepi ka ieu ceurik tiga budak leutik. Mun kitu mah karunya atuh sabab di henteu ge si Bogel tetep adi abah. Anak nini maneh teh. Mun maneh meureun mang jadi upama maneh rumangkep ka Puspita teh meureun kajadian lanceuk sabraina ngawin adi sabraina. Teu jadi soalah nu penting mah
Ye pabentar paham salah paham musnah musuh satru kabuyutan hapus geus eueuh gantar kakaitan moal aya catang supaan kitu sanes gantar nanti pokona mah sakumaha nu dicarioseun ku Abah memang leres pisan bah janten nu penting mah anu kajanten anu parantos teh ulah aya gantar kakaitan gitunya Santika seuri para mitra rasku peta pola babat para mitra sadaya harita tu si Gombrang nyarita jadi jelas nasib Kiboge teh kurang teh kudu ditulungan pokona mah rek usaha deui keun baheula musuh ayeuna mah dulur ngan eta rek jadi dulur kudu meunang heula ujian pikeun dirina sabab geus pirang-pirang nganyerikeun ka insan anu teu tua teu dosa ayeuna mah keun Puspita sina di dieu heula maneh wayahna geur asakeun heula ilmu ti Kiai Sobar sabab ngalawan supata panambahan kuliang sangkala lain lawan memeh sasarap kudu sayagi heula diri lahir batin kudu kuat dina harti awak ye batin utama nama batin sangkan urang bisa nempok ka alam nu teu katepi ku panon jalma biasa tak kitu we ti Abah mah nya pokona mah keun Abah sanggup ngebantu pikeun nyalametkeun jiwa si Bogel katut sabena kitu cek si Gombrang nu tetela tembong sifat berehanana atuh laur-laur cenah para mitra layar kandungan atuh memang para wargi sadaya landung kandungan layar aisan maksudna mah landung kandungan layar aisan teu kalis ku dirina kungsi jadi ancaman Ki Jaladri sok sumawana si Bogel hate si Gombrang tetela bersih estuning masagi pinuh pangarti lain ukur ilmu glutna wungku tapi jelas masagi dina sagala rupana manehna teu memang teu aya gantar kakaitan cang bulan 14 bersih jalan sasapuan cenah kitu mun ceuk ningang kajal manulian mah atulian ti ke si Gombrang geus pasti we musuhna meunang kamusibatan kitu atuh hayang lain hayang nulungan tapi yakin bakal ngarasa puas jauh ka hayang melaan sok sumawana hayang mantuan tapi jiwa jeung hate si Gombrang teu kitu nyaho urut musuhna meunang kamusibatan kitu dorojoy hayang nulungan komo satu tas ngadenge beja Ki Bogel babalik pikir satarek tobat cenah kana laku perlampuhan kalaku lampah anu agoreng hayang nuju kana jalan bener atuh para mitra beuki ngagedur sumanget si Gombrang pikeun melaan pihak si Bogel nu kiwarikeun keuna siksaan alatan sumpah dirina nu disupata ku panembahan guriang sangkala Telila pok Santika kedalisan. Rebu nuhun laksa ketika bingahan Abah. Gening nut nangalah Gombrang jawara ngora teh lain ukur sesebutan wungkul. Tapi jelas mibana ajen anu kudu ditiru ku sakabeh para jawara. Toskan tenan ku diri abdi masalaku penerusna. Cek Santika ngarawu suku si Gombrang. Ning si oge beuki lila tetela. Hatena mah teu waleh ngancik ijid ka si Bogel tapi lila-lila liur ancur kacebor ku caritaan si Gombrang jeung Santika nu sakitu bader si hatena. Keun atuh Puspita sina di dieu nya keun daku ma oge pasti bakal dirawat di hade-hade. Moal jiga kabatur pasti dirawu di pangku. Da sidik pipa majikaneun hidup Santika ngan wayahna salila hidup. Can katalian ku tali pertikahan oma tong gana-gana itu leah ieu geuna omat kudu dijaga kudu dijauhkeun heula kusabab can waktuna masih kasebut milik bara ieu pokona mah can jadi milik hidup kitu kantenan atuh mah paraluun mun abdi jiwa abdi nganci rasa anu teu puguh nulungan ka Puspita sanes karena aya pandangna nanging karena ku kawajiban nya panginten ari kange pamegat mah nu katumpakan sifat sato jelas we ieu marupikeun hiji kasempetan hade jeung kadua kolotna jauh atuh Puspita sasatos janten kabogo atuh ambus mas sareng Abah moal di bumi bae meureun hiji mangsa tangtos liar tah panginten ku akhlak jeung iman anu kirang wadel mah tangtos naon nu dilisankeun ku emak jelas bakal kajadian anu teu dipialar ngan kangge Santika batan di tegeri tigebrus kana jungkrang nu lewang kajen aja nu dilakonan margi sadayana ukur papaes wungkul kitu cek Santika estuning tegas dina ngaluarkeun eusining hate kabage mun niat jahat mah ka inung maneh Santika
Meureun waktu aya di pileungan we. Aduh mangkaning, jauh ka bapana, jauh ka indungna baheula. Aduh. Tapi sumpah na ge pangeran nyaksian ka uninga. Abah mah ye. Henteu najan samo ye ka satodel oge. Nya tanyakeun we ka indung maneh tah cek padinya. Eta pedah nyium pipi majar teh. Eta mah da kagok atuh si Gomrang ngabaraka taksiri. Atuh cenah para mitra sedengkeun sih kaluas kalius ngarasa era kudu jadi anak. Kitu da abah nama Santika jiga nu atoh mun geus nyaritakeun mangsa nu ka tukang-tukang teh bari bin bari oge lah. Ningsih sigan nyabaeud tapi teu lila sabot Santika tungkul. Ningsih ngancunan ka si Gomrang meredeui. Meredeui maksudna. Gehe ngoni linu. Sejadi ngora deui poho apa abah teh geus komplok. Era lanyaan di hareupeun aya anak. Aduh, si Gomrang kacaletot. Sanes koplok kolot panginten abah. Nah, abah teh sok lepat wae atuh. Sok diageungkeun heureuy abah mah. Meureun nya yuh. Tadi nyebut ke maksudnya geus kolot lain koplok. Aduh. Coba sirah wae abah teh. Maksud abah teh kolot lain koplok. Tapi kita abah mah kolot ge lain kolot kelapa. Satuluyna antara Santika Ningsih jeung si Gomrang tuluy uplek ngobrol nepi ka datangna Wan Cimag. Si Gomrang Santika jeung Ningsih pon kitu di Puspita anu sarena geus hudang. Terus ngalakonan salat magrib tuluy jeung luyu jeung parentah agama. Tuna heula kaya di lembur dukuh ayeuna urang guar lampah dua jalma nyata Bintaro jeung Jakaburak nu teter jajaten ku Santika anakna si Gomrang. Jakaburak jeung Bintaro nu rek ngarah jiwa si Gomrang teu kebat sabab kaburu digagalkeun ku Santika. Akhirna seuneu amarah dua jelema teh terus ngarembet kamale ka Santika. Nu akhirna ieu dua jelema samiuk pikeun babarengan ngadu jiwa jeung pihak Santika khususna si Gomrang. Para wargi sadaya, Jakaburak jeung Bintaro nu rek ngarah jiwa si Gomrang teu kebat sabab kaburu digagalkeun ku Santika. Akhirna seuneu amarah dua jalma betuluy ngaremet ka Santika. Nu akhirna ieu dua jelma samiuk pikeun babarengan ngadu jiwa jeung pihak Santika khusus nama si Gomrang. Nyaku sabab dua nanan teu nguntup antukna Bintaro jeung Jakaburak ngadatangan lembur dulurna nu matuh di lembur pasir meong. Ari nu rek ditepungan teh katelah nama Bahadura, saurang jalma barangasan teu kaop salah saeutik sok babarian ngulit bawang. Sahaok kadua gaplok samalapangna di ara teh di ngaranan Bura. Eta palabah manehna sok ngambak bari jeung ngabura. Eueuh dulur eueuh batur di mana aya nu teu cocok teh ka dirina, Bah Bura masok nyiduhan. Saha ari Bah Bura teh dulur tegesna si Kumangkarang, nu ajal nyaeta ku tanganna si Gomrang. Nya barang Bah Bura kaanyangan anak si Kumangkarang, kacida atoheunana ari sabab si Kumangkarang teh es tuning dipikanya ku manehna. Hiji mangsa Bah Bura geus ngariung jeung Jakaburak katut Bintaro. Teu lila Bah Bura kedah carita pikeun Bintaro mah. Ku nempo Bah Bura nyarita, harita nepi ka rek utah ari sabab harita tina bibir Bah Bura di mana kedah carita teh meni racleng ciduh-ciduh anu bauna teu kaampeu. Waduh asa geus heubeul awak maneh tarang nganyang ka Abah Jaka. Kumaha cageureuh si Kumangkarang? Cek Bah Bura nanyakeun ka piadi nu telah si Kumangkarang. Teu nyahoeun si Kumangkarang teh geus karingaran. Aduh wa pangna kuring jeung ieu sobat kuring ka dieu teh sateumana mah rek minta pitulung. Kahiji hayang nepungkeun sobat kuring nu katelah Bintaro anak jawara katelah jantra atuh kadua rek aya nu dibejakeun. Heuh. Jadi marane ka dieu rek nganyang sasat namanya euy. Syukur. Tapi tadi nyaritakeun anu ieu ngaran hayam jago cenah. Cing atuh ngenalkeun jeung Abah. Bah Bura katelah teh Abah teh. Cek Bah Bura bari ngasongkeun naleungeun ka Bintaro. Bintaro najan irung teu kuat ngambeu bau peladosna nu kaluar harita teh. Tina sungutna Bah Bura kapaksa bau-bau ge narima kana leungeun Bah Bura. Kituna teh satengah bage jeung make bebeki sagala. Angot hate ki Bintaro tu geunah ku ayana Bah Bura nyebut hayam jago sagala. Waktosna seep.